ngapungkeun nang layangan kiwari mah harus kuat. Hese pisan ku sorangan mah euy. Dadang. Naon atuh dudung ka bisa teuing maneh mah. Tiku kami ga cicing sok kadikeun bantuan. Sok buru atuh pangapungkeun ti ditu tuh buru gawat lain diuk wae atuh. Sasangalun ke bawah maneh ah. Sangalan gawat atuh. Panjenkeun gawat. Ih. Eta gede angin sok gawat. Ih. Nya ceuk kami ge tuh tempo. Da maneh mah ngajedog wae atuh sok tuh. Alus geus. Alah nyan pipi kamakeun maneh mah tuh ah. Nya tuh hade nama koplok ah. Cek dewek ge naon pan sia mah tadi rin kala ngomong we ngajedog wae atuh. Tuh ayeuna mah ngagateng kieu tuh tempo atuh kumaneh. Tuh alah. Urat oge nya euy. Dia euy ngajaran atuh lah. Penasaran euy sok buru ka dieu lah. Ya bisa gitu maneh. Ya bisa atuh. Sok atuh. Cek dewek ge naon sudah siap aduh ampun ya. Nya cek aing oge tah sia mah kumaha atuh tah lang-layangan aing pegata menang nyen si Abah eta teh ngadat sia tah aduh sia mah goblok pisan tah. Oh. Aing mah Nyampur atuh da teu bisa ah. Kan bejakeun sia ka mah urang sia ah. aing mah teh hayang nyaho tah gantian tah. Kop. Eta teh saha pamerti saha teh. Ina kumaha dikitu-kitu dilepaskeun. Mana mau nih kebina-bina ka jelema sangsara teh. Ku aing dipijakeun sia. Lain urang. Goblok teh si Dadang, goblok ah lang-layangan aing tah hiber. Anjing teh ah naon deui ieu ah goblok. Dadang si awas ya. Ah budak pisannya. Ah. Lang-layangan dewek ge dipegatkeun menang nyen si Abah. Ngadat ge ke si Abahna. Banyak mana layangan butut. Butut kumaha da mas halus lang-layangan mah. Ini kudu goreng itu kokoloyong. Jelema naon si Dadang teu balik. Nah bener atuh kelakuan teh. Lain kelapa macan. Wah, budak aing mah mending balik tah. Budak pisan si goblok pisannya. Layangan aing dipegatkeun. Naon nempo deui ya? Budak pisannya. Layangan dewek dipegatkeun sakitu meunang. Nyieun hese ge mangka mun muluk eta teh. Halus pisan akeun sing gede angin kumaha wae oge. Wah, goblok topi ditinggalun lah. Budak pisan ah paduli teuing ah. Goblok teh lah budak. Jang nu kulauna tuh maneh. Kukulutus bari jeung amek-amekan. Sugan gelo budak. Kaneng lah PPOD nu aya atuh. Geus pukul layangan aing dipegatkeun geula lah. Budak pisannya lah. Aya budak sugan gelo. Ah, aing mah naon deui atuh ieu ah. Para kami. Aduh. Aduh. Sok sinti aya we. Siapa itu seksen ngadat we. Dieuna diawet-awet. Abna duh. Langsung betul gitu we. Ieu mah kudu nyompot di mukanang we. Bisi kapangiheun, bisi amal itu. Soalna tadi ngadat pisan we. Ah, aya kanangan sih gitu kanang hayam. Bener we. Dasar sardung goblok. Gara-gara lang-layangan. Puguh-puguh kami ke rumah ngalaparab ya awet. Aman di dieu euy moal ka panggihkeun jigana mah. Kanang hayam jebak kanang doma deui. Sok sinting di sama ieu. Sok hayam. Wah,
Aduh, ini pi oge. Aduh, alhamdulillah pi oge lah. Pamolang pun budak goblok meureunan tadi Kasih goblok, di dia geulian. Mana hakat ini, hakat. Nana di mana tadi? Ari mana tadi jalan naon? Aduh. Abah tulungan. Abah. Bagus anget Jongjon kecai heula ngopi ke warung. Akbar. Udah deh lah. Ada. Tuh, aing kemarin goblok pisan si Dadang. Dondar lang layangan oge geura dipegatkeun. Geus puguh eta teh meunang nyeun si Abah mana ting nyarekanana si Abah geura. Dewek. Halus pisan tarang layangan teh. Teuing si Abah adeuna si Abah can balik we ngarit. Banget di bako oge Demak. Ya bako di mana tuh? Lu. Kunaon atuh budak teh nganggo gulung wae atuh? Kayaan itu mah saat. Nya kunaon atuh maneh dudungan ku gulung wae atuh? Tuh geura jemaah kamari teh lang layangan teh lupas. Aduh. Mah ku si Dadang. Heeh. Amok pun nepi ka ayeuna geura. Mun disang-sangkeun di nu ieu. Lupas eueuh. Nya kumaha atuh dudung ke datang si Abah ke ngarekan kumaha tuh? Heuh jemaah pokona mah urang mah hayang lang layangan deui tah. Eueuh ngagantian nu kamari. Nu pegat teh kasih sabab pangomongkeun jemaah. Urang mah ieu amok pusing pi ka ayeuna oge Bayahna pangmaculkeun ke datang si Abah ngarit. Aya menang macul mah nang layangan dibikeun gitu. Moung demah Wah atuh macul teu bisa Bayahna pangmaculkeun ke datang si Abah. Bayahna ke pangmaculkeun mah datang si Abah. Aing Mau nyarekan gitu leh. Heuh lah keun bae lah. Rek. Kajeun atuh. Di mana atuh mah paculna sok di mana? Ieu rek macul Siap, kela tong teh anu lala. Kumaha? Buru atuh Ye wayahna pangmaculkeun. Heeh, sok ka dieu keun Sok, mah. wayahna pangmaculkeun. Ke si Abah mah ngarekan geus sepatu mah itu sakotak teh pira. Sok ka dieu keun. Sok, tak paculna. Sok tunggu di dinya demah. Ai kudu macul deui Wayahna sakotak. Mana nu mana? Tuh, sakotak-kotakna. Padahal mah atuh mun karu we. Oh, da gaduhna teu gaduh. Jug wayahna. Ampun. Saya nyari eueuh deui
mama ini tahoe macu pokok ah. Duh, lo bali yang belutan engko Ah, tuh mawa orang koplok mah teh deui. Berede mah belutna. Tuh, si demak mun ieu mah mah ieu. Tuh, berede ieu mah belutna. Demak. Oi, Iya loba belutan demak. alah, Iya na mawa urakna demak. udah kedaduh. Si demak mah da ka mana atuh nu? Kami atuh demak. Eta urak. Ieu lebar. Atuh kakak ngurak atuh enek macu. Abi ngomong ke Abi. Ngomong ke mana? Aduh. Ai sila aing kita masuk ka ngalah belut atuh kumaha? Tetep bisa tuh demak. Aduh, teu bisa. Aduh kumaha atuh ah. Tuh yang belut loba ieu maleuwis. Heeh. Teu mawa urak atuh da. Mak mau urak atuh Kita mak. macu lengal ka urang. Ih, si Abah datang. Iya, can bisa nyarekan buru patu heula. Itu lang layangan. Ah, Ih, wayahna patu heula ke datang si Awa bisi ngambek. mung. Teu bisa macu emang. Mung. Sok atuh contohkeun macuna kumaha pamentahankeun ah si mama ah. Oh, ai si Dudung dadang. Kumaha nu alus teh. Ieu teh awat bisa kapancol. Tuh. Gitu tah. Ieu teh macu tuh. Tah. Tapi si mah bisaan mak. Tuh. Terus si Abah sampai ajarkeun. Diajarkeun. Demak, buat ah uang baralik demak. Cadoan teh. Aduh, Allah Akbar. Boleh kelok enggak? Ya. Kayak pakawan. Tuang mana? Udah tadi mah. Dan nempok ke beberapa poe oge. Halus. Aduh, bebe jari kasih ambu sih kan? I think. Ah. Itu ditanyakan kasih ambu. Jasi demana ka mananya euy. Aduh. Terus babanya si lain. Geus, Mak. Hmm. Duh, capek Mak, aduh. Mak. Ih. Tadi teh nempok parawan kan? Udah kan parawan wae si. Nya ulah gitu mama Parawan di mana? Lain tadi nempok. Pas tadi balik ke sawahnya, Mak. Hmm. Nempok parawan. Halus pisan tapi kayak nempok tadi Orang mana eta Nu mah? ngalangkung pangikeun. Si mah masuk ngebohong wae. Nu ngalangkung eta mah Mak, pantaran mak. kumaha? Pokoknya mah dia beungkeut buukna nya baju hideung nya. Make celana ieu naon? Oren. Teuing lah warnana mah keun bae. Oren. Oh. Sama. Duka atuh. Mama. Atuh si lain ngumarumir ka awewe macul kita begug. Emangna awewe ngurus awewe teh pan kudu diparaban, kudu bisa macul. Tong sajalur wae. Lain mah. Urang teh pan geus gede atuh. Nya. Nya wajar ayeuna atuh nempo awewe sok. Geus pokona sabenerna mah urang teh dah hayang kawin lah. Baiklah ayeuna mah heula nu penting mah ayeuna si Abah geus datang acan. Acan. Eta lang layangan. Samkeun mae. Tapi da aya cenah tadi nu si Bayum. Aya. Heeh. Jeung urang we nya. Heeh. Mai si Bayumna ka mana? Ulang layangan ke songsoran heula teh nya. Luasna mah Jadi tuur mak
Im, sok Im. Ya. Jadi ya. Im. Dari jalan layangan aya teh nu baim. Aya. Jeung awenya. Ya. Nu kamari lepas ku si Dadang. Nyana keur dilepaskeun aya. Heeh, kamari teh dilepaskeun ku si Dadang. Amak dicarekan tak wae teh si Dadang teh dibaledog malahan mating punung meureunna teh teu balik deui da. Amak pisan. Itu dalang layangan alusnya. Oh ayeum ge katemponya nu ama alus muluk ngapungna oge. Ya. Ayeuna geus sok dilepaskeun sakitu menang nyen si Abah tah. Hese pisan si Abah masuk kudu kumaha. Si budak koplok dah tah. Udah pisan mun yang dijembut aing tah. Oh, pusing teh. Ya peja bae ngapungkeun ayeuna. Ayo atuh tapi si Abah eta mah ngamak. Ya kade abis ngamak. Oh, dibedegong da euy si Abah teh euy. Nya. Kun bae lah ada euy nya can datangnya si Abah nya. Ya nuju ngarit. Heeh. Ayo Im ah. Ayo. Ayo. Tuh, panta aya tarina. Si Abah sumputkeun ku si Abah. Tuh menikah cidahnya si Abah. Pan bising di pentadik. Nah. Cida pisan si Abah mah meni ampun pisan kaos lain ka anak bener-bener ieu mah. Matakna ieu teh moal bisa diapungkeun namun teu aya tarina. Heunya enggeus mah hade ku gedor meureunna atuh da mah bener. Tuh lang layangan namun gaya. Heeh, geus udah apa eta mah alus. Nya. Tanu kieu teh anu sok ngasodo dulu ngaung cenah geunan Heeh, nganeng da apa oge. Coba lah aing pusing lah. Kumaha tuh ieu teh nya? Nyieun teu beguk ieu teh. Im panggilkeun we Im. Atuh sok bawa lah. Nya engke we can ngarian jeung abi. Moh yang ayeuna ah. Ih mendingan engke Masuk euy. Pangdulan pisan gawe. Aku mah pamajikanana tuh hantem we ti isuk ngejentul. Kok ini baledog urang. Euy. Mang, punten Mang. Punten nya. Palangpungan. Aya listrik di Mas Sigit, saang maka mana-mana. Aya istri jangkung alit, hanya kal teu dicalana. Alah, ieu wae kitu awi teh nya. Halus ieu ya, lempeng. Dah. Mang, kenaon Mang? Ieu keur ngalah awi. Kenaon Mang? Keur ngalah awi. Kenaon? Nya biasa keur nyeun eta boboko. Ditanya teh bener ngajawab teh. Oh, harus si laing datang-datang kolon popolotot aluk mah bantuan. Arek dibantu sok, dewek mah bantuan lah. Sok atuh. Tanu ieu ya. Mana? Tanu ieu ya halus ya. Eta mah ngora atuh. Geus kolot wajahna. Ieu mah pitalieun. Heeh, pan keur boboko. Ah, Mang mah. Ih. Halus ieu tah eta kampak mah tah. Tah. Kampakna meni ronghod kieu. Sok geuwat ceun bae ronghod oge. Mana Mang? Ieu tah, nu ieu tah. Kami rek nengan deui nu ieu nu rada halus ya. Hah? Kudu pilihan awina euy. Atuh dewek ditinggalkeun nya. Wow, sok wae di dinya. Jong lah. Dan bae ieu mah urusan dewek. Kamana?
Karena kampaknya lumayan oke. Mereka mana si lain? Urus tunyung sia. Kampak nu kami eta sebelah. Sok sia ke sebelah Kampak dewek tadi dibawa ke mana? Aduh. Urus tunyung sia budak teh. Ampun pisan. Lalampahan juga gitu patut sia. Awas ya ku kami mah tak kapanggih. Deleukeun tah. Aduh. Ku kampak hiji-hijina deui ampun pisan aya budak. Aduh, Gusti Agung. Alah, udah mudah gitunya euy. Aduh. Udah awet di bawah kampaknya aduh. Capek ah. Lah sok mulas kieu deh. Kami maduh. Lah di mana deh yang modal yuk. Aduh aya pacingan jadi tuh euy. Aduh. Alhamdulillah. Aduh aya pacingan geuningan tuh. Kampaknya jadi mulas teh sadar jagung. Alhamdulillah. Anjing si Sardu keur ngising meureunnan di ditu. Para aing kamari diubrak-abrik. Intip. Kenaon? Budak Malawi si Sardu. Kamari orang ke rumah para awut-awut si anjing. Geus pugu budak eta teh bieu kampak nu kami dibawa. Di mana? Di ditu keur nuar awi dibawa kampak. Aduh ngurus tunyung aya budak. Sia sok kapanggih budak kata adol teh sia. Mana kampak? Kampak nu kami mana? Naon Jemput sia. kami di awur-awur si jada karasa ngalelewaan. Lawan atuh Lawan sok. Kampak nu kami mana? Kampak. Nya heueuh. Emang nyokot kampak? Nya heueuh tadi sia keur nuar awi. Ayeuna. Sok. Waduh. Aduh, puas. Ya kurus tunyung. Jeung waduk kami tentu mulai jeung waduk. Jeung baut waduk deui ieu teh budak kurus tunyung sia lobakeun juring. Mun nemlog ku waduk deui Aduh, Gusti. Aduh, aing mah kudu mani ieu mah. Kudu mani cai kemang kieu mah euy. Darila teuing.